Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syarrafana bi khatamin nabiyyin idh kunna khaira ummatin ukhrijat lil alamin. Ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, walaqad mannallahu 'alal mu'minina idh ba'atsa fihim rasula wa qala fi ayatin ukhra wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda wa qala an-nabiyyu Muhammad idza kana yaumul qiyamati kuntu imaman nabiyyin wa khatibahum wa sahiba syafa'atihim ghaira fakhrin wa qala fi hadithin ukhra innal jannata hurrimat 'alal anbiya'i kullihim hatta adkhulaha wa hurrimat 'alal umami hatta tadkhulaha ummati wa qala ulama man hadara maulidan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mugia urang sarerea nu haladir peuting ieu jaga di poe kiamat sing menang syafaat. Al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para ustad, para sesepuh, para tokoh masyarakat anu nampak halaladir di payunan urang sadayana, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Sukma, wabil khusus akhina al-mukarram Kiai Muhdi selaku rencang pribados waktos di pondok. Sarang para kiai kiai nusanesna urang daroakeun mudah-mudahan kiai sing dipararanjangkeun umur anu barokah. Qori tingkat nasional anu ti Banten Haji Tubagus Fikri anu kupribados dipika hormat, aparat pejabat pemerintah setempat kujisim kuring dipika hormat,
teristimewa para panitia penyelenggara acara Maulid Nabi anu diprakarsai ku para pemuda yang didukung oleh orang tua. Mudah-mudahan pemuda sakampung Cilaban sadayana ku Allah sing disarolehkeun. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Urang wengi ieu kumpul sanajan barijeng di tengah sawah. Alhamdulillah henteu ngurangan rasa sumanget dalam acara peringatan Maulid Rasul. Anu mudah-mudahan ieu ngajadikeun ciri ditulis ku Allah urang teh mahabbah ka Kangjeng Rasul. Sabab Kangjeng Rasul teh hiji-hijila nabi anu memang kelahiranna ditunggu-tunggu ku seluruh makhluk Allah, sehingga sasatoan ngobrol sirem ngobrol jeung sirem, kotok ngobrol jeung kotok, embe ngobrol jeung embe, bahwa rek diutus nabi akhir zaman. Iyalah Kangjeng Rasul, sehingga cek gajah cek sirem dak iraha ieu Allah nurunkeun nabi akhir zaman, nabi pembawa berkah, nabi pembawa rahmat. Ieu urang ngalaman apa moal kapanggih apa moal jeung nyana sasatoan ge geus rindu ka Kangjeng Rasul mah, bahkan can dilahirkeun ka alam dunia geus dicaritakeun ku seluruh makhluk Allah, bahkan sato pada ngobrol-ngobrolkeun atas kelahiran Kangjeng Rasul. Maka alhamdulillah urang ka dieu kumpul penting ieu dalam acara peringatan Maulid Rasul nu dirayakeun ku masyarakat kampung Cilaban. Nu mantak urang kumpul di dieu lantaran urang teh ieu kabehan rumah sajalma bararod teu barisa ibad. Jadi urang teu pede ka surga ku melalui amal perbuatan urang. Model urang ibadah ke Allah ndek jalan nu mana ka surga harese. Cenah kiai cek ibu-ibu jeung bapak-bapak urang Cilaban, kula mah tukang salat nu mana nu ngasupkeun ka surga. Urang mah awak usoli hate di pasar. Akur gitu. Awak di musola, hate mah di leuweung, hate mah di kebon, hate mah di sawah, hate mah keur ngojek. Salat nu eta nu ngasupkeun ka surga jauh. Hese kana husu, ngomong naon kiai? Kula mah bisa husu, kula mah tukang salat. Bau kamari ge salat dohor kuat 6 rakaat. Saking husu-husuna jelema linglung sia model gitu. Apa salat nu eta nu ngasupkeun ka surga jauh. Urang mah salat ya Bu Allah usolli fardhu dhuhri Allahu akbar. Kabayang kabeh utang. Inna sholati wa nusuki wa sujuki wa keri wa sarimi wa kopi kabeh kana bawa. Salat nu eta nu ngasupkeun ka surga jauh. Cenah kiai kula mah tukang puasa, puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga? Salat nu mana nu ngasupkeun ka surga? Urang mah kadang-kadang salatna belang bentong, sunah tilok dilampah, wajib ge urang mah kuat tuang papatong salatna tungtang likum-likum terlang teh beres. Ya teu bisa husuk model urang mah salat. Sahabat Rasul Abu Bakar Siddiq jeung para sahabat nu sanes, Rasul pernah sayembara. Cek Rasulullah, sahabat kadarieu cek Rasulullah, aya naon Kanjeng? Sok anjeun salat engke diberi hadiah saha nu husu cek Rasul salatna, maka bakal menang hadiah sorban kaula cek Rasul. Kumargi sorban Rasul, sahabat kabeh sumanget. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali dan sahabat yang lain. Begitu sholat, Allahu Akbar. Abu Bakar Siddiq nu batal pertama, inget kena sorban Rasul. Oh, ya sorban Rasul kuboga ku indah-indah teh ya Allah. Moga-moga beunang ku aing batal Abu Bakar. Sayyidina Umar ge kitu keneh, keur sholat inget kana sorban.
Sayyidina Utsman ge kitu keneh keur salat inget kana sorban ketika Sayyidina Ali terakhir kakara kerek as karak itu doang Sayyidina Ali karak rek as dina hatena asana aing menang sorban Rasul. Begitu beres sholat teh cek sahabat Rasul aya anu khusyuk kabeh kopong kabeh eueuh nu khusyuk kabeh aranjeun sahabat ketika sholat inget kana sorban kaula cek Rasul. Itu sagede sahabat sholat khusyuk teu bararisa atuh komo beungeut nu kararieu eueuh potongan komo pada dieu aram jadah doa jauh hendak sholat nu mana ka surga hesek ibu-ibu bapak-bapak sholat khusyuk kamu gerboga hutang cenah ulama tukang puasa kiai puasa nu mana nu ngasupkeun ka surga pan urang mah puasa teh balas dendam pindah nyatu ti beurang ka peuting satengah genep keneh geus dihareupeun meja pembukaan komplit bubur Cirebon bonteng puan es campur rujak dogan pokoknya mah terus es buah bala-bala tahu bulat tahu gepeng tahu penyon araya begitu bedug dia terung adan di masjid begitu adan Allah encan geh nu adan datang kana bar bogodoh geus diak 10 puasa nu kitu nu dek ngasupkeun ka surga jauh sugan aya urang Cilaban ketika memeh datang puasa 2 poe deka puasa ya Rob ya Allah panjangkeun abdi supaya nyampe kena bulan puasa abdi rencana mah hayang tamat Quran 3 kali abdi rencana mah hayang baca istighfar 10.000 kali abdi rencana mah azam ya Allah rek maca shalawat 100.000 kali aya nu kitu mantak aing aja ge ku eueuhna begitu mau potongan ceng nu dipikirkan kurang Cilaban hiji baju nu kadua daging nu katilu pikueheun beak salah di cara kanan eueuh bulan puasa teh tilok dipikirkan yen bulan meuleman dosa eueuh bener bulan ruah kenet 10 poe di kala puasa odah kanon cenah anak hari sia geus meuli baju geus aing tina online ja eta mall mah kuari tutup ngan paket unggal poe dararatan aing siap meuli baju sabaraha 2 cenah aing mah oh aing mah warna cenah hejo hiji hejo na hejo leho hiji deui cenah aing mah hejo na hejo conge astagfirullah hari sia cenah anak geus meuli ieu atuh aing geus na online aing mah dina toko Fedia seberapa sih cenah 2 aing sarulangan aing mah warnana cenah kuning hiji kuning gading jadi dia cenah mah kuning tai la ilaha nu dipikirkan ku ibu-ibu baju ibu tilok mikirkan hatam taraweh tilok mikirkan maca Quran tilok mikirkan maca salawat tilok mikirkan maca istighfar endek iraha ibadah ka Allah endek engke deui bae kaburu malalod jadah nak iraha kalau bokomian HP lain mukaan Quran kami ge osok kiai maca salawat ngan 10 menit sih maca salawat mukaan HP 2 jam kuat tolol puasa nu mana nu ngasupkeun ke surga model gitu jauh nek nu mana melalui jalan ke surga model urang jalan hesek model urang mah kiai kami mah tukang sodako ge lumayan kalem benar kiai cedak ulama tukang ngaji ge lamun make emas leungeunna ibu-ibu kok dia hampurannya acara adeun kabehan orang ini 1,5 meter bilang nanya nusa urang 70 gram dina kongkorong geus kieu bae cenah teteh mah heudang ti kamari dieu ulah cungah-cungir si Rodia aya teh Rodia di dia aya si Mimin teh Sarnah segala teh Ici aya aya si Masito
Cinining ge. Oh, si Titin aya. Teh Ija. Oh, jaga. Enggak nu mana ka surgana atuh, make jalan nu mana? Cenah kiai karena ibu-ibu solehah, bedaun gitu sok bako ti ka salaki. Oh, buat make kok. Abdi mah cenah bae ka salaki homrat. Hormat ke ka salaki lamun duitna kandel. Duit teh bis mah boro-boro. Ai salaki keur kandel keneh mah duitna ya Allah. Pamajikanna keur ngadapang we tengah aja. Atoel kata rajang sukuna ku salakina kuat malik. Arek tapak cenah aduh. Nawaran eta langsung kecareuh. Tapi lamun salaki teh boga duit dah. Diajak ke salaki, mah atuh coba sih ka dieu Bapak Tariris. Barosen. Kolot-kolot teu bawa ka sini. Eta aing paling keheul tak ka ibu-ibu ngomongna ka salaki basana kolot-kolot naon teteh ngora. Dewek teh pareot. Nek mana jalan ke surga? Hese. Jalan ke surga. Cenah ulama kiai tukang maca istighfar. Maca istighfar daek-daek teu. Nyen dosa mah unggal poe kuat borongan aya maca istighfar atau salat 3 kali rek kumaha bayar. Bener gitu? Ulah gitu Kiai, nggak boleh sombong. Terus, ulama tukang maca salawat lah, aya petir doang. Burica jeleger, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Saat itu gitulah. Nggak teman, ayo. Makana iya kuari aya peringatan Maulid Rasul. Da urang mah rumah saja mah bodoh. Alhamdulillah dipelopori ku Kiai Muhdi babaturan kula eta. Gagah kula make jas oponira. Baheula mah dikobong atuh nya hideung nya kudu lah. Ai di deuleu tadi ku kula jora jara dageuna keneh sakitu. Tenang Kiai Muhdi. Beuh soleh Kiai Muhdi mah. Bageus dikobong nang ka kula. Kula mah tadi madahan teh madahan nyana we nu ngaliwat. Ngan beas aing beak. Dan main nama auto bae aja. Hei, Bo, Pak, terus. 2 menit deh. Ye, Bo, Pak. Tak iyalah aya kuari maulidan. Orang cokot imam keterangan Imam Siri Sikti. Imam Siri Sikti teh tokoh ulama Kufah, tokoh ulama nu aya di Baghdad, tokoh ulama Sufi, murid Imam Ahmad bin Hambal. Orang yang pertama pencetus maulid ialah Imam Siri Sikti, muridna Imam Ahmad bin Hambal. Itulah ulama yang paling pertama merayakan maulid. Dirayakan ku Malikul Mudhaffar di Damsyik, Syria, Palestina. Itu setelah Imam Siri Sikti. Pencetus pertama maulid Imam Siri Sikti. Make bahasa man qosoda maudi'an yukra'u fihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah. Sing sahabai jalmana urang mana bae anu datang ke hiji tempat di mana di eta tempat diayakeun peringatan Maulid Rasul faqad u'tiya raudhatan min riyadil jannah, maka eta jalma bakal menang taman surgana Allah. Amin gitu. Ya celalang abe. Amin nu di sawah. Oh, si mending salangna, benong ke model, ting. Amin ceng. Anggas. Jing. Kulantaran ia lain Quran, lain hadis, diprotes. Usaha ulama Baghdad. Cek ulama Baghdad, Imam Siri Sikti, anjen berani mengatakan, jelema datang ke tempat hiji maulid, sarua jeung menang taman surga na Allah. Apa dasarnya Anda mengatakan demikian? Maka Imam Siri Sikti memberikan argumen alias alasan
cek Imam Siri Sikti li'annahu ma qasada dzalikal maudi illa li mahabbatihi sallallahu alaihi wasallam. Karena moal pati-pati datang hiji jalma ke tempat muludan terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngagungkeun jeung cinta ka Kangjeng Rasul. Makana mun hadir muludan kudu nama ulah ibu-ibu nu dihareup, lalaki nu dihareup mah sabab moal nyambung nyaritakeun dalilna jeung ibu-ibu macalangan hese. Mata kemah mun ngayakeun muludan ibu-ibu mah di tukang, lalaki nu dihareup nini tengah sawah. Naon sababna ngomongkeun dalilna moal kaharti ngahenen bener jeung teu ngarti. Kitu mata kuring sok amanat panitia ulah dan ibu-ibu dihareup lain gede laga lain sok-sokanan kadang kurang nyambung nyaritakeun bab dalilna. Benar. Pan ibu main ngaji ngobrol bae. Ngaji nama rajin. Oh kadi diudag kadi diudag. Kamu mana diudag? Tungtur medutung piknik beta hayang ngaulan salaki. Yang ngaji penggal minggu. Datang ke pengajian ngobrolkeun batur, ngobrolkeun mitoha, ngobrolkeun salaki. Ngaji nu eta dina ka surga jeung urang. Jauh aman. Tah, kulantaran kitu jelas moal pati-pati datang hiji jalma ke tempat maulid terkecuali tertanam rasa cinta hayang ngagungkeun ka Rasul. Amin ya robbal. Moga-moga panitia urang kampung Cilaban ngayakeun peringatan Maulid Rasul, masya Allah saking mewah. Aing makarak mangkih ieu muludan buah nanaon aya buah bernuk segala dulu. Ya Allah, monteng jambu bool, anggur, cau, masya Allah Kiai Muhdi, woi, mana nyokotanan gitu loh, tangkal, ya Allah, cau, cina ge, bu cauna cina ge 100 turui, iya, masya Allah Kiai 50 turui, ayo mau balik dagang lebih di pasar Cisau kalah. Rencana ya tata, naon ya? Hah? Iya nuhai kenang. Ya Allah. Dulu. Atuh saking mewah. Ya Allah, naon pot araya dulu jauh jeung beuti-beutina. Bakal jadi saksi di kiamat. Amin. Ya buah ya malaikat sieuna. Majenana digabung urang Cilaban cegar reugeuh. Ditanya, "Marabbuka?" Tak bisa jawab, waluh ngahalangan. Cotos ya kuai depan. Malaikat tasya, waluh. Kenal ngahalang lain, jadi ahli doraka. Aing nu muludan dipajang mareto. Tapi hantam dina beuteuh atuh cowok gejroh ngahalangan. Ya Allah, Rabbana Karim. Hantam dina suku, jambu bool ngahalangan. Macam si malaikat dipombe siapa yang jadi jambu bol tuh mata ke lamun muludan ulah nyaah ulah hokok dasar dia muludan mah kudu tiap tahun dayakeun bahkan kudu semangat para hadirin karena muludan naon sebabna sabab urang mah jalma doraka loba maksiat muga-muga ku sabab wasilah muludan menang syafaat Rasul. Amin amin ya rabbal. Dasarnya kudu kompak muludan mah cenah saurang pemain muludan oke aing nu moal cau 100 turuy cenah saurang teh aing nu mayar kiai sakiaina Ki Jamaluddin sedang 15 juta ge mantap naon kemudian menjadah doang ya Allah cenah saurang aing nu mayar kori itu ti serang cenah saurang aing nu nyen apem cenah jadi aing nu nyen kue cenah saurang aing nu meuli bubuahan cenah saurang deui aing nu nyen kue bolu cenah saurang aing nu ngakana tuh bener tak? Iya mah kabeh jeung hayang ngadahar doang aing nyeun teu daek euy kumaha dina eta mata ke muludana kudu sarumang kudu nu kualaleun. Alhamdulillah Kiai Muhdi bisa nih Kiai Muhdi ya Allah kompak alhamdulillah
Alhamdulillah moga-moga kakompakan urang Cilaban blok musola ini ya Bude. Oh majelis moga-moga sampai poe kiamat. Amin. Ya Rabbal. Amin. Makana inget kana keterangan Ibnu Hajar Al-Haytami anu dikutip ku Imam Ibnul Jazri, dikutip ku guru urang, ulama urang, Syekh Muhammad Nawawi Tanara. Oh asline wong Tanara ka. Nak Tanara ka wong Tirtayasa ka. Wong Kronjo. Weruh ta ora? Iya, Kronjo. Iku jadi atuh gampang ngomongnya mabuk, meriku merokok ka ditu. Kiai Muhdi lain ngalogat kitab jeung Abah Haji Sukma Jawa yang ngomong di teu bisa. Atuh kudu bisa jeung Kiai Muhdi. Oh, kula dionong ka ditu buka kronjo. Atuh datang ka ditu kula ditambelakeun eueuh jelema kabeh wong. Koten ke jere Nawawi pun make tengkia ngomong iku. Nah, ti tahu ora tuh. Ini bahasa Sunda bae gitu mah. Cek Nawawi Tanara. Dengekeun bawa balik ka imah supaya tahun hareup muludan leuwih semangat. Amin. Sing sabae jalmana urang mana bae anu ngayakeun peringatan Maulid Rasul, anu nyumbang kana peringatan Maulid Rasul. Nah, maka eta ahli kampung, maka eta masyarakatna jeung kampungna jeung ahli-ahli kampungna ku Allah bakal dibere aman hirup satauneun. Hayang aman muludan menjaga doa. Eta lembur moal katarajangan angin puting beliung. Amin gitu. Moal aya gempa. Eta masyarakatna moal dicongcong oray. Moal katinggang kalapa. Moal katabrak tukang bilik jalan pengbes eta beuki belok. Selamat moal kasenggol mobil. Moal kasenggol motor. Masyarakatna moal kapalingan imahna berkah Maulid Ra. Nah, cek urang di Cilaban kiai bisa bae ngomong cenah numun geus 10 dan jelema bakal salamet. Ja eta tatangga kami cenah kami ari geus 10 dan tah cenah urang dinya. Urang Cilaban belah ditu, ye ja kasenggol motor. Cenah salamet ongkoh pan eta kasenggol. Tanya bera duit nyumbangna. Iya ya. Dengekeun supaya paham. Sing sabae jalmana anu nyumbangkeun muludan sadirham. Sabaraha cenah? Sadirham berapa duit kiai? Terang teh sadirham. Sadirham teh Pak Bu, sadirham teh ya 4 gram perak. Sadirham 4 gram. Ingat kan bawa balik. Kuari perak anu bagus sagramna 400.000, berarti 4 kali 4 genep belas. Sadirham teh 1.600.000. Lamun jelema nyumbangkeun muludan 1.600.000 bakal salamet hidupna. Amin. Tah cukup ku amin kudu 1.600.000. Amin, mere mah henteu enak iman ini. Berapa duit nyumbangna ya? Asal banget kieu mah ngabeakeun doang cai. Ai cenah kula ge nyumbang kiai 100.000 nyokot berkat 24. Atau lepatan garong jurig eta mah. 1.600.000. Ingat kan bawa balik ke imah. Cenah teu mampu ulah ngomong-ngomong teu mampu pan sia meuli handphone. 700.000 anak 5 kali 7 3,5 juta. Mata ngomong-ngomong mahal. Lalaki sapoe ngabulak ngarokok 2 bungkus. 35.000 atau 40. Jatuh ngomong-ngomong mahal. Benar. Benar. Motor sabulan 400.000 kreditan nya kabayaran. Ai muludan Rasul dipenta Rasul yakin bakal nyepatan urang moal aya urang kudu ka jeung Rasul nya teu mere nya mamarahan eta nu kudu bedil manuel. Ingat kan balik ka dia salah kita teh di milu mah tos di mana tinu pusat Muhdi naon muludan dewek mau kahayang ka diurna sanu ceramah ki Jamaludin di Paneglang baju menang naon
1.600.000. Nah, bisa kira 1.600.000. Terus wade eta hirupna bakal aman 1 tahun. Tak kudu make ronda jelema tuh sok muludan masa tahun teu kudu bisi teu percaya omongan wali bohong penting ieu urang Cilaban imana ulah dikunci. Maaf Bu Pak punten motor tenden di luar Kiai Muhdi asal yakin nyumbangna 1.600.000 malah hadirin motor ulah dikunci tenda di luar. Ayo bener tahan tuh omongan wali malah hadirin ulah moal kudu anu malik kumaha cenah kiai lamun isuk-isuk eueuh nasib sama ngaran aku lah nyalakeun aing haram jadah doang ngesan bisa ngelawan nafsi aing disalahkeun tolol deh gara-gara pinjamal motor aing leungit ih geblek sia aing gantian ih atuh aing itu dia menang saku tuh gemoan itu Ampura doakeun aku lah ya hiji kula minta doana umi kula teh keur sehat Bu geus 7 bulan berbaring di tempat pembaringan doakeun nya supaya umi kula sehat dipanjangkeun umur berkahna maulid rasul berkahna jamaah nu hadir di dieu supaya umi kula sehat panjang umur. Tadi ge beja heula ke umi kula Cekula, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah kemana haji? Mi bade acara muludan. Oh, kemana? Ke Sofa. Berangkat ulah. Cek indung kula berangkat. Karunya. Nah sebabna, aku kula izin heula. Pada ibu kula nanti sehat. Bangun. Berangkat. Untung Kiai Muhdi ikhlas berengayakeun aja. Sabab kamari mah kula atuh teman tadi di 2 tempat. Aneh kuring ge. Begitu mi bade undangan ka anu ulah